Bismillahirrahmanirrahim. Kasadaya umat Allah anu sifat Rahman Rahim. Allah teh macampurna kudu ditukun kumatna laksanakeun parentahna. Modal hirup nu sampurna urang kudu hirup kumpul. Modal hade pangkel pulang. Bismillah dalwetan kallah numaku dada jepan nu kasuhun Allah teh binggadana kasadaya makhluk Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah pamirsa SMTV anu aya wilayah Sumedang khususna tiasa patepang lawung pamprok jonghok deui sanang grup calung ti Tunas Mukti. Alhamdulillah didanget ieu penten abdi disarengan ku Kang Odih mangga Kang Odih ngakapayun heula Kang Odih. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Make kostum warna bodas. Asa tararegep katinggalina teh. Ngana ieu mah rada beda Pak Guru. Padalang punten. Laras Beda ieu mah. Tampilan jeung ti batur. Grapek tingali irungna jiga toa masjid. Beungeut jiga keropak amal. Aduh Pak Guru. Pak Guru, sateasana meureun urang ngahibur anu langkung panjang. Taya lepatna urang ngahaturkeun nuhun ti kawit Direktur Utama SMTV. Oke, seluruh karyawan karyawati SMTV. Mudah-mudahan tetap sukses. Amin. Langgeng dan selalu mengudara. Alhamdulillah. Oke, teu hilap. Ngahaturkeun nuhun Kang Ipok Kang Ipok. Nuhun pisan Pak Guru bade tumaros Ari SMTV teh sabaraha kata sabaraha huruf SMTV teh aya opat apal atau hartosna SMTV sok ku Kang Odih coba naon cobi huruf awal alamna S. Siaran TV lokal bertaraf nasional. Aduh, mantap. Naon deh so? Mantap pisan. M.
M. Mantap program-programna eces tur cekas. Wah, gagah bener SMTV-nya. Tekna. Ya. Tekna Ya. tetap anteng ulah pindah-pindah channel. Laras bisa. Sok naoneta? Hah? Piraku ipok tengongkosan duit kau di keur meuli bensin. Sok kadinya wae Mang Odi banyak. Alhamdulillah Mang Odi ku urang sia parantos panginten non kitu tiasa ngundang oge ka urang Laras. Bagjan. Oke ngaturkeun urang ka PSCS Kabupaten Sumedang. Paguyuban Seni Calung Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang. Ayo aya Kang Ujang Amor. Aya. Oke, Kabupaten Pupuhu Calung Sumedang, ketuana Bapak Juyaman oke. Kali reng-rengan pengurus sadayana wilujeng nonton, wilujeng manco sadayana bentennya. Oke teh hilapnya ieu panggupay. Leres. Di simkuring tawis nami ti koordinator Kang Ujang Amor. Leres. Naon asa payus Leres, lolongkrang di leres. SMTV lamun dimangpaatkeun ku seni jeung budaya khususna dina tiap malam Jumaahnya eta seni calung leres. yo da seni calung di Sumedang teh loba Pak Guru Leres pisan. bener Leres pisan gitu. Nya. Tah kuasa gitu nu paetannya yuk ka Leres. grup calung anu aya di Sumedang. Nya. Yu urang sasarengan tampilkeun. Digilir gitu tah. Digilir. ulah haben we Amor Group Tunas Mukti. ieu nu sejena kamarana Tah gitu. Ieu kamarana. Mohon. Iya. Tapi mudah-mudahan Kang Odi, mudah-mudahan Kumaha? sebenarnya Kang Jumat Payun nama penten insyaallah bade digilir. Geuning, Jadi tak bosanan bawa di ulah urang wae Tunas Mukti. Nya leres atuh. Ulah Amor wae. Ke padahal pan Mang Odi teh sorangan ka dieu teh. Ahon, leres. Aya Kang Uyan. Oh, Kang Uyan. Oh, Uyan. leres. Yan. Woi. Tuh. Aduh. Ya, sip. Subhanallah, alhamdulillah. Yan. Aing make bodas aya batur ayeuna mah. Nyaho sarua. Yan. Oi. Mudah-mudahan ieu aya anu disebatkeun ieu teh disebatna teh tampilan ti Tunas Mukti teh ieu teh adu manis. Adu manis antara dangdut, versi dangdut jeung calung. Anu bisa disebut cadut. Cadut teh artina calung dangdut. Mudah-mudahan we tiasa katampi Kang Balarea, terutami anu sami-sami nuju manco, malahan teu sakedik aya nu nuju nobar. Nonton bareng. Di mana? RW 10. RW 6. Terus di Cijana teh itu teh nu separgi ngusap teh. Cijongji. Oh pokona mana lobar we teh loba we. Naon bedana cenah ai calung Tunas Mukti mah aya kaleuwihan jang. Leuwihna naon? Nya. Hah? Leuwihna alhamdulillah dina danget ieu disarangan ku Uyan. Mohon eta leuwihna teh. Nya tingali we tampilanna sok ti kajauhan mah jiga simut pehong. Tah kitu ya. Ya, tah si Neng pan aya nuju PKL. Ya. Di Subang mah aya kasenian anu disebut jurduk. Jurduk. Tarduk, naon tarduk? Gitar jeung bedug. Di Cirebon aya tarling naon? Gitar jeung suling. Bener. Aya di sia. Naon? Jaipong jeung tarompet. Jadi naon? Pompet. Bener, bener nah. Ledut. Bener. Aya oge di Sumedang. Naon? Pidut. Naon pidut teh? Kacapi dangdut. Aya deui sia. Naon? Jurduk. Ai jurduk naon? Bujur budug. Saha? Ai jurduk naon? Jurduk bujur budug. Saha nu budugna? Si Dadi itu. Siap. Dah. Dia sekali tadi. Siap mana emang aja dah weh tuh. Benar. Eta si naon ai jurduk teh? Bujur budug. Ai nu bujur budugna? Tuh si Dadi. Benar tuh. Tapi Kang Odi, alhamdulillah. Siapa buduk? Alhamdulillah. Sama. Buduk bisa teh Dudi. Buduk bisa teh. Baik. Ya alhamdulillah diwaris ku kolot, ku emak, ku bapak dibere buduk jeung araratu. Oh jadi ieu teh warisan ti kolotna ti bapakna bener. Nya ya Allah, Pak. Ya ai kudu ngucapkeun alhamdulillah mah ya warisan teh dibere teh mobil imah, duit sawah. Siapa? Buduk diwaris buduk alhamdulillah. Atuh kitu. Aduh ya Allah.
Naon. Ya tidak tadi teh mana tehnya. Kumaha. Tadi padahal geus sanuk-sanuk. Heeh. Ayeuna maneh tadi sanuk-sanuk ke da urang Sumedang yang latihan dari bahasa Sunda. Bener. Nu lain atuh rada modern seutik. Maksudna? Ke maneh lain bisa lah bahasa-bahasa nu sejen deui. Ai soal bahasa merek bahasa naon kau ingin mangeng kan? Heuh so. Aya bahasa naon? Heuh bida. Teh ayeuna lamun sanuk-sanuk teh. Gampang eta mah. Kuncina di Pak Guru. Di padalang. Ai sok salah bae ai. Ya Allah, mohon. Maneh Urai. sok cobaan maneh eta. Sok maneh baheula teh pan jebolan ti kokar. Heeh. Punten Bu, ieu mah jebolan ti kokar, nyokot naon teh? Nyokot naon teh mana teh? Jurusan teh sia mah jurusan kecrek. Jurusan kecrek. Hayang nu babari aing mah. Sia mah ada kos jadi Margasari Bandung. Sia mah dicarekan we ku induk kos. Sia mah tara mayar sia mah kos. Loba ngahutang sia mah. Nya sakitu ge alhamdulillah maneh teh jurusan kecerek ge aing mah. Naik kitu kumaha? Ayeuna pan geus kasohor ayeuna. Ai kasohor. Tinu hasil kuliah teh. Heeh. Tinu jurusan kecerek. Heuh naon? Pan jadi tukang patri aing mah. Siap baca. Mata ke siapa ulah nyokot jurusan teh anu balek. Sama ieu mah nyokot jurusan kecerek sama. Alhamdulillah nya maneh sabarah tahun jadi tukang patri keliling. Wah, tinggal ngungkul. Yahan ka dieu sakedeung. Pan di Tunas Bukti teh. Aya lain tirulian. Lain. Aya bidadari Tunas Bukti. Hah? Bidadari? Heeh. Bidadari? Bidadari, sate bidadari awewe. Nyaan? Nyaan aing mah. Halus. Ah, Cek uing mah. Teuing cek maneh mah. hah? Nu mana? Hah? Kayak orang goroan setelah yang satu ini. Oh gitu. Ya, yuk. Kemon atuh. Kemon. Tong ka mana mana?